Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Pasta Abdi Muhammad Zaidanuari ti kelas 11 IPS 1. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji jeung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan anu esa anu masihan hidayah sareng inayah ka urang sadayana janten urang tiasa kempel ti dieu dina kaayaan sehat walafiat. Para rencangan anu sakalian dipika hormat kusim kuring dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tema tentang kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kebersihan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan di sekitar urang sareng awak nyalira. Yen urang sadayana tiasa hidup sehat terus bisa menangkal penyakit anu aya di sekitar urang. Tapi kebersihan teh rumpi-rumpi macam-macam. Aya nu disebut kebersihan hate, bersih jiwa sareng bersih raga serta bersih rohani. Jadi percuma lamun bersih raga ge aya hate sareng rohanina teu bersih mah. Jadi urang teh kudu tiasa ngabersihkeun sadayana. Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun piatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.